Ih, yang baraha teh. Saku ganeng manuk teh. Teu kabalik popur poe ayeuna mah euy. Ku paraban naonnya. Palingan dari manuk teh yang daang cenah. Jam barahanya. Setengah 5 geuning. Yang malah teh simut ke sawah sugane bebenangan. Karena neng teh ngawar geuna-geuna. Ayo mah kana ikut Cuma subuh teh kana penting aja. Ini nu ngajal jiji acan. Deui. Naon ke ieu? Kekes asa gering, muriang cenah tadi teh. Wah, aing kana goreng lah sugane daekkeun di am. Cager balang pun kieu. Si Odo euy. Kekes teh boga duit kali. Si Odo kemari gawe asas gajian. Kemarin ngadolan aing soalna rumuseup. Kok aing dibalikeun si enang. Yang kudu jeung kopi ieu boga. Duh, kamari teh geus gajihan dek teh. Hayang nguseup, boseun disusukan wae. Segan wae menang cacing. Arek nguseup ka panguseupan dek malah enak. No. Oi, Kunaon ieu teh? kerangan cacing dek ieu jang nguseup. Heuheung lo. Pemancingan. Arek lu, Ka mana? ka pemancingan atuh. Aing naik hawa. Naon? Jangan simut teu beunang, menang nu kieu geuning. Atuh naon kulit orai jang naon? Jang anuk Yang manuk apa jang kadaharan si Kekes? geuring nyata si Kekes. Gering naon itu teh? Teh memoriangan. Aduh, kayak Mama teu boga duit tong anu. Gimana mau digoreng wa nya si Kekes? Geunah halus. Bubar. Pakai tarigu Boga tadi gua tadi mah. Ayo di warung. Bener ieu mah di warung. Ayo di warung. Dia maunya. Di mau teu boga. Mau dibahas mau di hadi teh. Deur inung maneh rieuh. Naon? Nyiram hayang baso. Wah, kira aku. Serius. Dah. Serius, Wak. Bener ieu teh bener ya. Bener heuh. Atuh lempang meulikeun ku maneh. Nalangan duit di mana gawe henteu pan gajian di dinya kamari. Enggak gajian matak nangan cacing oge ka pengusupan. Bingung wa ek meuli teh. Naon? Beban batur mah geuning anu nitip teh sok di kuliah 5.000 2.000 mah. Ongkosan meureun paribasan mah nya. Aya mah kan 2.000 mah inget yang mai rokok. Terus Yang ayeuna kopi. kumaha tuh nyempurkeun dek arek naon? Salatas ti inung maneh. Oh jadi minta duit ka urang gitu. Yang beli baso cenah. Saya urang mah teu we mun ka mah enggeus we. Sabarahaeun kitu? Baso mah sabaraha man. 7.000 paling ge. Dek ngaganggu wae. Da lamun di kota mah 25 geuning. Nya. Oh, Aya tuh ya. Ngaganggu wae dek kaingeun ka cacing oge. kamari teh, Wak. Ek nguseup. Sep kok ulah. Heeh. Ya. Ai boga duit teh. Sepak gua. Awas kade nya tah. Heeh. Pambulikeun karunya ya. Keun nyirama komo aduh. Ieu bener jeung ubar. Halus bener-bener pakai tarigu ngeun ada pakai tarigu ge. Cager mah nya si Kekesnya. Cager dibere eta mah cager. Nu Kalau mah beulitkeun we. Aduh, rek. Bawa lalanya. Heeh. Ayo banyak. Ayo. Heeh. Rupa-rupa dek kasih tungnya mah. Baru kayang baso cenah inung dewek. Tapi ting bener ting henteu ya. Sok teu geunah rasaan teh. Ti ku aing bejakeun ka inung dek. Sugan we bener. Kan bener teh mah syukur lamun henteu teh mah aing ditipu we meureun ieu mah. Tanyakeun lah. Bebenangan loba ieu aya cacingna. Bosannya mah kieu mah lumayan. Duit boga. Baso mantong lah. Kayak kopi we jeung rokok harunya si Kekes. Si Kekes foto ya, telepon. Pak, ini panjang tungirna euy si eta mah. Telepon nih, naon euy. Oh, di mana eta? Iya, biasa di saung. Asa dinya. Oh, sasaha. Oh, tuh dagannya. Ieu milik lah. Orang ngopi di dinya. Oh, atuh ka dia boga milik mah.
Dek keur muriang ya sogan we tuku kopi mah cager. Mau kopi ka dina udah deh. Ya. Aduh. Di mana we milik mah euy. Tungir bager euy. Si eta baik ka dieu euy mau kopi. Bukan milik mana telepon gini. Sogan ke kopi mah cager ah. Mang, kapal api ini, Mang. Kapal, diseduh kapal api. Ngadawul memang ya? Jauh, aku siapa aku hujan. Ya kopi teh tuh. Oh. Panas, Dis. Panas teh ci ada puket tuh. Mana? Cuma ke esnya. Can aya hujan eueuh. Oh, iya mah. Make bulat aja. Pan kopi hungkul meureun. Oh, aya di anas eutiknya. Kocekeun aku ya ku irung. Oh, nyata pahang ku irung mah. Memangnya? Ajung. Kan, bener tadi si Tungir. Eta na teh, mama yang bakso aja tadi teh. Sugan coba macet musim yang bakso terus nyutek tadi Tadi si Tungir ngomong yang bakso. wah kabohong budak eta meureunna. Aduh, aing bohong Hati deui. punya ke si Tungir. Ketipu tadi geus bare duit tadi. Ya, Aduh, si aing Tungir. Parupa deh kak. Kulit tangan yang Jangan, tangan lah gimana? jangan. Tungir. 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 Aduh, Allah banget. Kan balik bangun lagi. Kemana yuk? Udah deh. Gua kasih kekes sampai kan si kekes sih Maya kasau bangunan ya bangunan orang teh lah ya teh lah. Kenapa nih, Kes? Datang oke ning mana? Alah, rek lulus kitu. Ciga hayam negeri ya gini anu beunang ku tetelo. Aduh, Ngopi atuh ngopi. Kita rokok aya, kopi aya. boga duit wae ya nama teh. Oh, ari milik mah di mana we? Cager awak. Ya itu tuh genah awak tarik-tarik ku. Aduh, sagad dirasa atuh ngopi heula teh emang lah. Rokokna heeh. Bete pengen mah jadi ka dieu lilo bagoy. Ah, atuh da meureun ari bisnis mah ka itu ka di proses heula. Oh. Tapi orang mau lila sih di dia. Sugan ayah si Tungir di tuh pok tanya. Oh, saya balik deh. Dewa. Kopi we lo bakene ah. Nah, berangkene lah. ribut balik. Ieu saya ngopi heula di dieu. Heula teh ka magrib lagi da. Hei, pagoy. Belum ada buah teh. Hei, Panggih oge. Joka ngasih mana itu? Aduh. Tadi geus eta teh bakso teh. Di Olotkeun. Tah, emang salah naon ya? ngomong tadi tanya ini maneh cenah hayang baso cenah hayang baso keur nyeram cenah hayang baso minta duit nak ka urang mana dibere duit nak ditanya ke ini orang teh henteu cenah teh hayang baso Debu wae berarti si bayu Yang tadi asas dibikin bakso teh. oh curiga ieu hasilna ieu Meuli hiji tadi teh. Hayang pulangan tadi teh saloba tuh. iya bukan nama hasilnya ya hasil tadi teh Tuh, iya bukan namanya Bingung nih wa, ieu budak geuring yang ngopi cenah. Kan tadi Berarti- pindah maneh li. duit orang kene berarti ieu nya duit orang kene Teuing teh kitu nama. iya pak duit orang mah Nah, emang geus. Kopi udud. Enggak udah dok aduh pengen tengah Udah dah. Sabah jadi teh udah tong beakeun wa. Lah udah dah. jadi aneh kayak meuli deui Kopi ek beak dinya. korek Oh, korek malah ieu we. aduh kari jelema dah Kieu wa tadi masalahna. Si Kekes ngomong. Mana tadi teh? Jadi kan Tadi geuning nih ngomongin. nu mana? Buang ngimpi sih ek teh. Wah, cuma Udang sare soalnya dia. deka sabar di telepon hungkul tah. Boga milik deh. Arek kopi mah. Gitu. Ngomong nale. berarti Gawean emang geus. nah ya Iya. Kamari pan dek di wadulat terus Kekes. Terus kumanek pulah cenah. Bo geuning heeh. Mana kita tarima atuh teh. oh dendam Oh, dek teh. Boga duit itu buat naon beurekeun karena udah jeung kopi si Kekes geuring karnya. Oh, dendam sih sebenarnya mah, tapi nggak salah ieu mah.
Tengah amek heeh jadi gitu. Ayah yang kopi udun mah ngomong gitu. Enggak waduh. Oh, tekes. Heeh bener. Gitunya. Heeh. Enggak waduh. Udah kumaha geus kieu mah geus impas kabeh, ngopi bareng, udah bareng Iya, enak gitu, gitu guys, ya. ya. Askeun lah, geus Tapi Pak anu dia jadi teh apa? Naon dia? si Tati nanyakeun maneh wae kan ditang bayar mereka enggeus. Pandai kecar boga duit awak oge meriang gitu. Tapi tadi dia Heeh, nyata. Kamari dewek di wadulan tah. usaha deh. Ah, hayam deh cer aya dipanjualkeun. Aya geus dipanjualkeun teh naon? Dipake depo sikeun mah. Aduh, Ruksak. dipaenkeun ku dewek doan KKR geuning ah dek deui udah sarua. Ai, sarwana we eta mah. Euy nyata teh jadi badieur. Geus lah kieu nama. Sama-sama kieu we lah ya nama. Cewek nang ngopi nya. Ngopi we lah ya nama. Pas kabeh lah ini mah. Pas kabeh. Kencang wa gua ikut tiluan kopi mah. Bakal kudu dah ngopi. Siap benang can ko haji. Anu boga kulahna. Cenah aing di sisi ya Pak. Oh, cenah beda kamar atuh cacang kira. Kayaknya aing kudu neangan preman kasahanya. Kakak deui we atuh Indonesia na. Galak euy hajina buatna awakna. Tengkas. Atuh ngaranna ge si Haji Gaber eta mah. Atuh badag kumaha awakna. Haji Geber punya kulah. Heeh. Gober. Sesuai orang kutilan ya, Paro. Kumaha tah? Caga ala laukna itu deh. Kita habis ala laukna sekarang ala. Hari geus geuring mah kan geuna harus sepat. Kan cuma gering. Gering geus cuma gering. Wah nya enak gitu.